Oh, could I ever know you when everything lies in disguise? Oh, could I ever forget those eyes looking for my will? Marane nyaho teh orang kemarin menang nu halus di kelas. Wah hebat mana di Nyaho atuh rawa tepat sirian panggorengna. tapi lain nilai malain sagalana. Bener Di, dia emang halus tapi ulah lebih bisa merendahkan batur. Kela tapi nah marane anu jadi ngadadetkeun si Andi. Anu lama nang sampai ingetan si Andi. Inget di mana teh sorangan di dunia ieu. Alah marane mah iri ka urang da marane mah teu bisa menangkeun nilai nu alus kos urang. Ada segitu Di, orang mah hoyong ngajak kawan adik kurang halus. Nya dari si Andi mah ngungkapkeun kabahagiaana nah marane anu ngadadetkeun anak. Terus mah teh kudu pipiruan ngabela si Andi. Alah marane mah iri da nilai maneh pan handapeun urang. Mana emang emang caperangan ini ke omongan arurang. Dan jelas atuh da urang mah kan leuwih unggul ti marane. Terus nggak sedih, orang mah mau diulun dengan Andi mau sikap Andi kita sayangnya. Weh, Nah menikmat ke ngaulang tarik gitu mikiran naon. biasa ya orang keloba masalah. Masalah naon dia kurang barang halus ngerah beban maneh leungit. Barang alus naon tak? Geus yang kebalik sakola ngerujung urang. Heuh atuh. Dia aja tuh bisa kabur aja nonton poin. Kalem tak rek kemana? Terus kalau ngomong, ini barang halus, barang mahal. Dompet ada tempat lain. Itu pun udah duitan. Ini kan coba duit mana ya duit itu? Aya ya. Kamari orang bisa sakit deui. Bae. Baik cepet, baik. Tuh. Mana meuli barang naon? Tanya mahal nya saeutik. Karena ini barang halus. Matak mahal lagi. Oh, naon tak bubuk kitu? Ya, bukan nama cobaan yang barang halus. Orang jelema hebat di dia. Oh, nu bisa nyaingan orang, orang pang pinterna orang di dia, Pokoknya mah orang pang pinterna di dunia. Andi, mana kenaon di dinya? Tuh yang jalan batas stres ngomong sorangan, hai Di, tos bae orang kelas. Bunga, orang mah teu butuh babaturan, orang mah sok kena sorangan. Ayo deh, orang mau nyobak di barang kali itu mana ge kudu robak. Alah, pantes ruana tak mana ge sok kena barang hari itu. Ya lah, maksud mana barang naon tak? Di orang rek mental borak ka maneh gara-gara orang maneh jadi kieu. Ganeng tak. Jadi kan gara-gara maneh, orang jadi ngerasa beban. Maneh di bahasa kamari minggu anu merean barang ka urang teh benang ku polisi urang mah embung nepi ka babawa kamu maneh ka babawa ngan teh urang teh bisa lulus di Oh kita, mun orang terlulus bisa gede ke masalah orang. Tapi orang bingung, orang masih kena kecanduan ke obat eta. kalem di aya urang nunggus yang maneh jadi kieu maneh kudu bisa cager deui juga bangga milu deui ka urang Kemana? urang direhabilitas di alhamdulillah urang sabulan ieu oge geus aya perubahan. Oh,
ya, orang ngetabrak si pamain orang malah sok sombong. Yang geus we nu penting mah ayeuna maneh geus cageun deui. Marane nyaho teh orang kemarin menang nilai nu alus di kelas. Wah, mana mah emang hebat nih. 1, 2, 3. Oh, maksud mana barang? Dirasa. Kadi. Aduh. Tenang, Rip. Nyari si Andi mah ngungkapkeun kebahagiaan ada Jangan cari aja cari acan. jika iya apa yang minggu Adi. Ya tuh, orang mah teko sia saya teh. Ya, Allah, mana mah naon ieu teh? Geus kata. Ceulak Cuma kuslah kocak. Boga sope orang mah teu butuh babaturan di dunia ieu urang mah sorangan ge wani. Urang jelema panghebatna di dieu euy. Mau deui.